Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu masih dina surat Ar-Ra'd ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu jeung tasbih, maca tasbih saha ra'du. Eta teh ra'du teh geledeg gelap atawa halilintar anu sok disada ngagemuruh. Eta teh gemuruh teh tasbih. Sanes gemuruh teu puguh tasbih ka Allah Subhanahu wa ta'ala ku bahasa ra'du. Jadi kicauan burung, gemercik air, gesekan daun, sadayana eta teh tasbih pada hakikat nama ka Allah. Ngan jalmi nu sok nyariosna teu pararuguh mah ngacacang nyarios anu teu puguh hartosna. Ta eta ari bangsa nu sejen mah anu teu bisa berbicara dengan mulut eta teh tasbih. Saterasna bihamdihi kalayan memuji ka Gusti Allah, saha anu selalu muji ka Gusti Allah, wal malaikati jeung parang pirang-pirang malaikat. Min khifatihi tina banget rasa sieun ku Gusti Allah, teu liren-liren malaikat mah tasbih tahmid ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saterasna wa yursilu jeung ngirimkeun saha Allah as-sawa'iqa kana halilintar nu sok menyambar. Naon eta teh fayusibu kalayan berpotensi eta nyamber biha ku eta sawa'iq, eta ku eta halilintar. Bisa nyamber kana tangka hurung, bisa nyamber kana bumi kahuruan, bisa nyamber ka jami atuh terbakar langsung maot. Tiasa eta teh halilintar. Kasaha eta nyamberna teh? Payusi ibu teh biha mayasya kan sing saha anu dikersakeun ku Allah. Da teu sadayana disamber eta mah tos dikersakeun we ku Allah. Tangka kalapa jebret disama hurung ku eta halilintar. Wahum ngan hanyakal ieu jalma-jalma seseueurna yujadiluna sok ngabangkang jalma mah. Sok teturut kana parentah Allah. Bilahi dina urusan tentang kekuasaan Allah, tentang keesaan Allah, sok ngabangkang. Wa huwa jeung ari itu Gusti Allah syadidul mihali eta teh maha sanget maha dahsyat mihali tina siksaan atau balasanana ka jalma-jalma nu membangkang. Saterasna ka dieu. Lahu eta tetep pikeun Allah dakwatu anu ngijabah doa. Teu aya tiasa ngijabah doa kecuali Gusti Allah al-haqi anu bener-bener ngadoa ka Allah. Jadi doa teh kudu bener doana, kudu bener dina tempatna, kudu bener dina waktuna, kudu bener dina pakaianana. Ulah pakaian kaos oblong ngadoa atawa ngadoa teh teu sesuai jeung tempat waktu. Nah eta teh al-haqi doa teh kebenaran atau anu ngijabah mah Allah Subhanahu wa ta'ala tina doa hak anu bener. Walladzina ari jalma-jalma yad'una anu ngadoa eta jalma-jalma min dunihi ka ngadoana salian ti ka Allah, ka berhala, ka patung, ka keris, ka tatangkalan, ka gunung. Eta doa jelema teh teu aya nu ngijabah iwati Allah, ngan eta mah angan-angan wungkul. La yastajibuna henteu bakal ngijabah eta berhala, eta sesembahan saliyan ti Allah. Lahum pikeun itu jalma-jalma bisain tina saeutik perkara ogenan. Ila kajaba kabasiti seperti muka naon kafaihi dampal panangan ilal ma'i dikejebu ke kena cai hayang kumur-kumur liyablugo kana hayang nyampe fahu kana mulutna itu jama kana bahamna kana bibirna bade kumur-kumur tapi da teu bisa ngangkat tangan da eta mah teu aya direct ka Allah eta mah anjeunna mah
kalaka nyembah ka berhala wa ma huwa jeung teu bakal bibalighi nyampe eta cai kana mulutna si jalma moal bisa kumur-kumur moal bisa cuci muka lamun tanganna ngangkur dicelupkeun hungkul tanpa diarahkeun kana mulut atawa bibir wa ma doau jeung teu aya anu bisa ngijabah doa jeung lain ngadoa eta saha anu lain ngadoa teh al kafirina jalma-jalma kafir illa fi dolalin kajaba eta doana dina kaayaan dolalin sesat atawa sia-sia. Jadi doa umat kafir mah saresna mah sia-sia teu aya hartina sesat. Ngan Allah ngejabah teh Allah nguji ka eta jalma bari jeung anu ngijabahna mah tetep Allah. Mesi ngadoa ka berhala gen teu mantak ijabah doa berhala mah ngan Allah anu Rahman Rahim ngijabah ka jalma-jalma sadayana oge dipasihan rezeki dipasihan kanikmatan di dunia ngan hisaban di akhirat kedah emut bakal datang ka urang sadayana jeung nikmat di akhirat mah dihususkeun ka umat muslim hungkul. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.